Capek banget lah, kakarak beres di jero ayeuna ganti keluar. Capek ge da kumaha, yang boga imah teh hararese. Tapi alhamdulillah kontrak-kontrak ge daripada cicing di imah bieurik, aing mah teu sudi najis. Lu aja dong di dinya deui. Moal tol bareungit ayeuna usum hujan moal tol batum dila. Di kasur oge. Sakieu ge ya Allah masih bersyukur. Sugana kaharupna aya rezeki, aya lalaki lieur. Dirayu we sugan, ame bisa ngayaran kontrakan. Mending ngararebul di anggau teh, ukur penting, mending mararogok banget. Istirahat lah diuk dahar mah santai we, santai. Ituna dahar sorangan ieu. Meuli wudu ke suan kalembur Dari dieu mah tukang wudu. Heueuh nya baju mah odah loba keneh di dieu mah nganterkeun bari meuli wudu. Bari ngadengeun kejo. Dengan kuat mogok pisan karak deui tandur ieu geus barabulan geus asal usum tandur oge mararogok nya kumaha si dari jelema balangsak mah kudu deui capek karena mah istirahat heula urang dahar. Ya samping nanti di bararawa mah udah teh samping bajuna ari moal cicing di dieu mah kurang dianderkeun we ka ditu kalembur. Di dieu ge kalau bating reungit babarata. Rek mangkat kalembur rek dibawaan kabeh ngandelkeun anak. Arek kalembur bari ngandelkeun sangu, bari nganterkeun baju Mang Odah. Kamari teh boga hutang 100.000 ngajual emas tapi nya arek dibayar teh ceun bae jeung anak ieu meuni hitungan moci pantoh heula yang ajar mah asup ceudem geuning Wah, iya mah tenang pemodas ya. Seseueunah gitu meni loba banget. Naon sih anu cedek muli deui? Nya heuh. Nya mah udah mah ka sawah. Ayeuna mah usum ngaramben. Aing ngeunaheun aya modah teh. Sia mah aju nyeuseum. Iis cuman kuliah sakitu oge sama main teman pisang kali nini ge. Beujeun si Iem kamari aya ka ditu ka indungna. Sakitu ge asal aya jeung meuli bes. Si Iem kumaha pikiranna nya teh hidang. Teh boga duit nginjem ka indungna. Majak teh ka jual emas mah cenah aing nya cenah kitu. Eta indungna boga duit dulu sih. Mangga aing teh 7.000. Nya teu nyaho teuing aya ka dinyana masih mah mun istuni nya aya hidang-hidang kadang kulak-kuli meureun kanu lain. Mau ada boga Iis mantap kitu ge sih. Heuh nya ayeuna mah usum tanduk. Usum tanduk manehna mah
moal Mulai di aya. imah, mau dah mah. Ya, Bu Haji liwat. Keur tandur mun Bu Haji ge sarua. Gua nek nanyakeun eta masalah gelang ma Oda teh geuning teu dibere-berekeun sia. Emang urusanna naon jeung sia? Ah, nya aing mah hayang nyaho we jelema anu sok loba duit teh Iis aing mah da. Ya ngaranna jelema mah moal aya we di luhur Iis. Daripada balangsak itu mendingan dicopotnya. Oh, nya, apa mau pohon gitu. Nya pohon, ka hiji pohon, kadua Bu Haji emang henteu ngomong, Bu Haji cicing wae. Nya manehna mah pake modal sawah. Angka mah geus salah hari gade. Ah mending aya di manehna gak kanyaon aya mah geus manehna ge duitna. Manehna teh yang kasih ujang kasih. Aku ujang kasep gitu hayang. Nya moal daekan ka Bu Haji na itu taruhan wae ka manehna nyaho si ujang kasep nambungeun nya. Teu hidang banget nya Haji. Haji ge geblek eta mah Iis. Ek sarua jeung anakna. Nah, nyaho eta mah pantesna jeung si Iem nya. Ah tapi si Iem mah kalau tawong teu pantes manehna mah. Kalau tawongeun naon? Kalau tawongeun, awak mah alus tapi beungeut kolot. Araya eueuh nya mate nya. Apa keur kulit tandur gitu? Kamari cenah ngomongna rek kulit tandur. Are ka imahna we aya eueuhna ge rek dianterkeun ieu baju. Di ditu mah pas sedak-sedak loba reungit. Coba eueuh lamari deui. Ih bau sia Bella. Nya di ambuan tuh udah sama ah. Ah itu ah. Ayo ah, koloyong ah. Mana? Dek ka mana Bu Haji? Karek ka sawah Bella. Makanya golis-golis ka sawah nya bising hidung nya. Nya bae da sawah sorangan lain menang anjuk lain naon. Ka sawah mah maka jam tangan. Oh nya heueuh nya. Si ujang kasep apa? Jam tangan di pendangan. Nya Bella. Sawah daripada sia boga salaki eta posio bolang hidung ipararake. Ini mah disuuk. Zaman eta zaman. Masa tuh cuy mas. Abang-abang mana loba emasna nya Isnya. Kadang ge dijualan deui emasna. Sok tahu. Jadi sih mana ngobrol jeung Bu Haji mah Pulang balik ah. Haji ya. Haji kita mah bedegong. Bella. Parisa banget sungutna ampun. Haji ge opi contoh mana nama. Oh, kali itu teh hayang kasih ujang kasepnya. Aya. Dua gebrot. Aduh galis. Ya mani mikir galis, wae mani cocok pakai tiung iya nya Isnya. Ya ngomong-ngomong, aing rek miangan tukang tengon sami. Eta Bibi Aci aya. Bukan eta mah angeunna sok rada caweran. Di perumahan piraku nengan dengan sangu ka dieu. Sok hese nya. Hararese di parumahan soalnya ngadahara Nek cikan. ngajahit lah. Baju mah order rek dibikeun sama order. Oh Gusti, ii. Emang ngusir merenya. Nyalain ngusir di itu lamari aing tinu teuing. Ya ulah gitu-gitu deng atuh ya. Sugana engke balik deui ka ditu. Waalaikum. Ini atuh Indonesia. Sabarodo teuing aing mah geus ditah balik ka imah gorong geus main nambungeun nya geus we dikeunane. Nah, geus mana pindah ka imah mah Oda. Bong, aing mah teu sudi abeg-abegan kudu pindah ka imah Ayeuna deui. teh usum pakulian, indung maneh ke di sawah maneh di imah Ah, anu ngejokeun sia. Sia bisa nyaramahan aing. Aing nu ngalaman mah, nu ngasaan mah aing. Hidungnya di bejaan kos kitu nya mainan. Berarti kita mah teu kabanyan ka kolot is manehna Aing ieu. teu karunya ka kolot, aing mah nyaah ka kolot cenah ngajeruk di imah gendong. Ieu sampingna jeung bajuna. Tapi mana gue disiap we ieu mah apakah bawa ku tiungnya? Sia mah bisa wae ka bawa tsunami model. Ya baheula baju di ieu teh si. Dia mah bawa di Dubai. Dubai. Pantesan alusnya nya gue. Langsing deui. Lah, saya iru. Nah, Bu Haji, kunaon Bu Haji? Bogor kasih ujang kasep. Sia mah gosip wae baheula oge. Cenah bobogohan jeung si Ujang Kasep tuh ieu. Ieu percaya mah ka sawah ge. Percayaannya. Ka sawah Bu Haji meuni piraku ka sawah meuni geuli. Pokok manehna meni bebeakan masa ge dijualan deui nya Isnya. Sabarodo teuing urang mah geus nguruskeun lalaki eta. Lain piraku maneh kasaingan ku Bu Haji. Gelis kitu nya. Eleh. Nya Bu Haji mah geulis oge da norog wae urang mah teu norog. Sahanya. Eta teh nyaho. Udah sadua gebrot gitu pagaweana teh ngukur jalan ngagosip. Ih. Ini kamu mau ajak aku kemana? Aku mau ajak kamu ke sawah, lihat yang tandur. Oh, terus habis itu ngapain lagi? Ini mau ngantri ini ke Maoda. Kasihan dia. Siapa? Maoda itu yang kerja di aku. Oh, ya udah masuk aja. Yaudah. Mak. Mak.
Kamarana si mate ah. Tapi entog na may tagis di paraban. Ini pabalatak ieu can sasapu. Apakah sawah kitunya? Mak. 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 Kasawah ciga nama ieu teh ya. Nya bingung tuh dan yang anak oke sawah nu di mana teh sih. Ah. Meni pabalatak teh disapukeun meureun jore ah aing nyapukeun oge. Tai entok mun sing galebrok di mana-mana. Tanyakeun asupan ka ditu tuh. Udah. Udah di sawah mana sih? Pantona mah dikunci. Oh, mana ke sawah? Udah duduk dulu aja sih. Sekarang kan aku mau ke sawah ya. Aku mau nganterin ini ke Mang Oda. Terus aku sendirian di sini. Iya atuh. Soalnya kalau misalkan ke sawah kamu ikut nanti kotor. Tapi kamu jangan lama ya. Aku nggak akan lama. Pokoknya udah kamu tunggu dulu di sini. Nanti aku sono ya. Udah ketemu ya. Harus jangan lama ya. Ya, yaudah ya. Yang tanggul udah pada beres belum ya? Mau udah di mana ya? Aku susul aja. Kasian. Mau ngasih ke Mau udah. Mana ya? Lama banget. Jam berapa ini? Neng, Iya bu. Neng nuju naon? Lagi nunggu si AA. Ah, siapa? Ardi ibu. Oh, Neng siapanya Ardi sih? Teman. Oh, dari mana sih Neng? Desi dari Purwakarta. Oh iya, cantik banget masalahnya. Makasih bu. Tapi pantes sih sama si Ardi mah. Iya, ganteng sama yang cantik. Cuma teman kok ibu. Oh, temen. Nggak apa-apa pacaran ge. Ya udah Ibu pamit dulu ya, mau ke sawah ya. Lama nggak ya? Yuk. Ari tandur mah capeknya. Dahar eueuh dengan sanguna oke ngeunah weh. Ah. Nu penting mah aya sangu we aing mah. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Enggak kotor, kotor. Ini Mak, ini ada nasi, cuman sama itu sih, sama apa namanya? Lauknya. Lauknya. Ujang ya kebenaran mah teh eueuh dengan sanguna dar. Ada nasinya, Ada nasinya. Dijang nuhun ya. Imak aja jakeur di imah we ah. Ini Mak, apa namanya? Ini gimana? Udah beres semua apa gimana? Sautik deui si Jang. Sautik deui kan dibereskeun ku emahnya. Ieu mah istirahat teh lah da mogok. Sama siapa sekarang di sana? Itu sama si Karti. Sama si Wartem itu. Udah pada makan? Gak tahu, itu kan rantai itu. Mama di dieu sorangan we ngerakeun gabung oge mama tuh eueuh sanguna. Ini ada, udah dimakan aja nih. Engke teh mah sakeur di imah Ujang. Minumnya ada? Minumnya mah aya. Oh gitu. Nanti kasih tahu sama itu ya teman-temannya. Nanti kalau udah beres semua nanti tinggal ke aku dulu aja dulu ya. Ayo di saung Ujang ke. Iya nanti aku tunggu di sono. Ujang. Ya. Nanti aku tunggu di sono. Pokoknya kalau udah beres semua nanti tinggal konfirmasi ke Ardi ya. Soalnya Ardi nanti ada di itu di saung. Iya Ujang. Yuk sakedeng deh ya enggeus. Ieu mah istirahatnya Ya, Mak, capek. istirahat dulu aja. Istirahat dulu. Ini dimakan dulu dong ini. Udah, ini mah lauknya dimakan dulu. udah ini terebeak ieu ge. Berarti nanti Adi ke saung aja. Adi tunggu di saung aja ya. Ujang arek mama ayo diwakkeun Tahu, kumaha. Udah emam gitu. Udah. Oh, udah. Udah ya. Nanti Adi tunggu di saung aja ya. Ujang. Udah ya. Ayo. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Gusti, ikan. Ah, pangabeuki emak ieu mah ampun, tengan saker di imah aing keur ngawadang.
Aduh, maaf ya lama. Lama banget tuh. Iya, tadi soalnya masih ngasih apa namanya makanan dulu ke Mak Oda, sambil ngobrol juga kan. Lihat-lihat apa namanya yang kerja di aku tadi. Terus habis ini kita kemana? Kita kesana dulu aja. Ayo. Mak Oda teh kemana sih nya? Di mana awa yang menilir dengan Mak Oda? Im. Kamu di mana? Dengan Mak Oda. Eta saya sih mesra. Temen aku. Teman apa teman? Ah, Teman. Emang apa sih emangnya? kabogoh meren. Kamu emang nggak tahu kalau Mak Oda kerja di aku, ada di sawah dia. Tadi aku habis apa nganterin makanan. Serius enggak? Serius loh. Iya, serius. Kayak Yang gue tau orang rek neang kadi tuh ah. Ini siapa? Ini anak Mak Oda. Kenalin nama aku Siti Warti Munaroh. Jesse Julianti. Cantik banget sih dia. Yaudah, Jauh sama aku. Aku mau kesana dulu. Ya. Yuk. Diam duluan ya. Iya. Dasar playboy. Bodo amat ah dengan mau udah kayak itu. Mak. Mak. Oh, itu tuh kerlumpang wae. Mak. Mak. Wing neangan wae ka imah eueuh. Nah, sia neneangan aing ah. Biar kantorkeun baju emak jeung sampi rek dipake deui moal. Ini kuat diuntar-antarkeun iem. Ya pan emak mau pindah deui ka imah nu gedong. Berarti sih emang geus ngusir, kain teh geus Ngalain teu ngaku. ngusir, Mereka soalnya bercandana. Ieu mak, di lomari teh meuni pabalatak, baju wing kan loba meuni sakoper. Iya bawa weh. Geus dia ah. Heeh. Aing geus kuli. Tas kulinya tuh mak, tas kuli mah. Ya, aing mah usaha sorangan ge bisa iam teu kudu ngandelkeun sia. Ya syukur weh, eta duit teh moal ka dibayar nu kamari teh. Emang kitu marulu sia mah. Aku bantu mah jeung anak ieu ah. Ya jeung anak kage ari duit mah eueuh baturna, eueuh dulurna. Ah, mama kitu malulu ah. Mak. 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 Naon si sia teh ah? Ya, minjem duit atuh. Badak kamari ge. Tambahan deui, mah tambahan deui 50 deui we. Kamari ge can dibayar. Oke dibayar sekalian ngajual emas 2,5 juta. Yo, Mak. geus budak wae ah. Mak. 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 Ih. Mak. Mak. Naon sih ya, main balik capek geus tandur iem naon di wae sih. Kita cuma tambahan 50.000 deui, Mak. Si mah babari banget ngeclok-ngeclok duit teh. Aing nu capek di sawah Makanya ya. dibayar tuh, mah ulah kasieuna jeung anak oge hitungan banget sih. Nyalain hitungan sia teh. Ya, neangan duit teh kudu capek sia teh. Sia usaha mentah Nya kabarikeun urang ka Saudi ngirimaneh ka emak, emak geuningan dihakan. kudu rahasia ngiriman ka aing sia ditotoro gue ka lalaki oge. Pokokeun wae. Kudu rahasia ngeureun Uang ngiriman. 50.000 ge, meureun hese banget. Mak. 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 Non sieum. Pinjem duit tambahan dia tuh 50, Mak. Kamari kan boga hutang 100, ayeuna jadi 150, meureun mun tambahan 50, Mak. Nyari eueuh sieum can dibere deui ku si Ujang Kasep. Jual atuh entok. Ngunah banget sieum mah jual-jual Oh, we. koret banget ka anak oke. Ya aing koret iem, ari aya mah ku aing dibere wae keur iraha aing koret ka sia. Beri beteng, Mak. Ah. Bari beteng dahar. Aya naon sih boga naon coba hayang nemponya ka dapur. Mak, dina naon, Mak? Emang eueuh naon tadi Aya aing. keju aron doang. Iya iya dengekeun aing tadi tandur oge jeung sangu doang. Hei. Mak, ini ngarep carita. Carita naon? Eta si Ardian Sarte ya, ngecek Mak Ujang Kasep, mau awe gulis banget, Mak. Ya keme batur mah ada kasep. Geulis oge pantes ulah jeung sia sia maranda genep kali kawin. Mama ngabela ka anak, kana ngabela ka batur. Oh, Terus sia camburu gitu. yang itu si cemburu menyeri hati doang, Mak. Kumaha sih urusan mah berapa kudu kadukun. Masa itu kadukun juga jore. Ayo kan bisa jelema bisa anter, Mak. Bong ah. Tapi duit tak di Mak nginjem lah. Najis. Langsung ngarep balik, Mak. Kalau nam kadi tuh emas sia saya nu ngagotong tuh. San bisaeun mah teh ah. Jualan emas kadi tuh ari teu gablek duit mah ulah gua ayakeun wae. Nyata kayak dijual mas, tapi tutup kene, tutup, mending ojek. Ah, terus ngarep balik ah. Nah,
Kayak suka main kade deui. Aing ini tandur. Nya geus di ka sawah mana sawah itu anu tungtung teh deket itu sawah nu deket tangkal cau. Heeh. Kayak kadinya wing meang tuh kadinya. Gomblangan tuh. Heeh, di gomblangan isu kan 50 nya ulah henteu. Banget Tambahan. siap, Terus wing ngarek balik heula nya bisi hujan itu popoyan ah. Wah, nang ari tah. Heeh. Geus nya mah. Ayo. Jangan sih. Oh iya tuh. Oh ampun dengan awayam. Amit amit ah. Kata mau nginjem duit teh maksa banget. Marah rogok. Action. Masih lama banget ya. Neng, lagi ngapain? Lagi nungguin si AA. Ah, siapa? Siapa? Rolexan. Oh, dah teh mantokna ka mana sih? Di imah Allah ah. Meni lieur da aing mah neanganna. Iem. Apa sih, Man? Dan mah odah eta saha kaboga maneh nu anyar? Teman aku. Teman apa? Teman meni mesra. Iyalah. Kamu emang nggak tahu? Teu nyaho ah. Kamu nggak tahu mau udah ada di sawah? Kan kerja di aku dia. Yang benar. Iya. Serius gak sih kamu? Bolot sih. Menilir dan yang mau odah. Di. Ardi kan kamu tahu Ma Oda ada di sawah. Ini tuh sengges Ma Oda tadi. Ma Oda kan lagi kerja di aku. Gerakan.